Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, abdi Dian Febri Akhirawati sareng Abdi Nina Sulistiana anu bade ngajantenkeun panyadia acara liputan dinten ayeuna. Abdi ngucapkeun wilujeng lebaran Idul Adha tahun 1447 Hijriah. Mugia di dinten anu pinuh kaberkah ieu, urang sadaya dipaparinan kasehatan, kabagjaan sareng kaberkahan. Nuju ngadeketan perayaan Idul Adha, antusiasme masyarakat katinggal pisan luhurna ti Masjid Mutamarul Huda Desa Bodelor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Warga mimiti nyiapkeun rupa-rupa kegiatan. Ti mimiti nyiapkeun ibadah, ngabersihan lingkungan masjid, dugi ka palaksanaan penyembelihan sato kurban anu janten tradisi unggal taunna. Ieu liputan salajengna. Tiasa nganalkeun namina saha? Nama saya Nurlan Maulidia. Kumaha antusias masyarakat menjelang Idul Adha tahun ayeuna? Sangat antusias seperti tahun-tahun sebelumnya karena kebiasaan masyarakat dari tahun ke tahun itu tetap sama ya. Ti iraha biasana warga rame mimiti daratang pikeun ningali sapi kurban. Biasanya warga mendatangi Masjid Bode ini di jam dari pagi ya, dari jam 7 mungkin udah mulai rame, tapi rame bangetnya itu pas malamnya atau biasanya saat pemotongan dan penyembelihan hewan kurban. Naon anu paling narik perhatian warga datang ke masjid ieu? Mungkin saat sapi yang datang ya dan turun itu bikin anak-anak melihat gitu secara langsung, dan saat kadang ada sapi yang galak. Lalu lintas di lokasi katingali macet sadayana. Katingali di lokasi nu beda, antusias nu warga tepati gede siga di lokasi samemehna. Sakitu aya laporan ngeunaan antusiasme masyarakat dina yang harapan poe raya Idul Adha di Masjid Mutamarul Huda Desa Bodelor. Mugi semangat kebersamaan, gotong royong serta keikhlasan ibadah kurban tahun ieu terus dijaga. Mawa berkah kasadayana. Abdi Dian Febri Akhirawati sareng Abdi Nina Sulistiana pamit undur diri. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batuk sarang pilek. Nya, kuring batuk pilek. Batuk pilek, nginum OBH. OBH, kok bisa sen? Wah, langsung sae.